Mantap. Egang. Sini Eginya. Aduh, Ed, Jiska dia. Pagi ini Egi dijemput oleh Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ngutus Edi Bro. Mau dibawa kemana? Mau dibawa ke barak militer untuk meningkatkan kedisiplinan dan pembentukan karakter Egi. Egi akan dibawa dulu ke barak militer. Gi, waduh, sudah bangun Egi? Dia Ed. Gi, eta Mang Edi Bro sina ngajemput Egi ku bapak sina ka Pakuan atau ka Bandung? Oh ka Bandung. Enggak Pak. Tadi itu lah cenah bapak. Hah? Ente bapak cenah kangen. Oh. Batu. Egi teh di jalan telepon ke bapak. Ini jeung Mang Edi. Mau. Kayak bapak nang adat. Kajen. Lain kajen. Bapak heula teh deh. Enggak mau. Itu bapaknya naros ke. Hah? Cuman. Bapaknya naros ke. Batu. Ini Mang Edi geus ka dieu. Ya kudu hormat ke bapak, kudu nurut. Kita seperti bapak bisa ka dia deui. Hah? Itu naon teh Egi? Bosan Pak. Bapak sakidunya ahna ka Egi. Bosan. Bosan kumaha bosan kumaha Egi. Hah? Ini bapak ngambek ya. Kita ka bapak ka dia deui. Ngilu ka dia deui. Cuman ngilu deui jeung Mang Edi kitu naon. Tara lami kan Gi. Itu biasanya gitu kan taralila. Karena om jana dicarekan ku bapak. Aku mau Bapak. Ya kayak kumaha mun om jana dicarekan ku bapak gara-gara egingan teh ieu tadi itu. Sok atuh bapak-bapaknya ambisan kayak gitu. Kan tara lami biasa lagi bapak mah. Ya, siap ya. Pakuan ya. Bapak nang ngantosan di Pakuan. Kumaha tuh. Man egina yang diurusan. Ya. Ya Bapak ngantosan di Pakuan. Ya. Iya lah atunya di dia heula atunya jeung Mang Sandi nya nang ngilu ka Om Jen heula nya. Om Jen ada kegiatan. Kayak bapak nelpon ka Egi. Jadi ngusep heula cik. Ganti baju. Ngusep. Bro. Ngusep itu tuh. Kabarong. Kemana anak unjal teh? Kabalong. Jadi mana geus nyahoeun rek dibawa ke balak militer. Tapi engke saur Raja, saur Kang Deddy, Edi telepon ka Kang Deddy, ke Kang Deddy nu ieu na. Anu telepon ka Edi na. Kan SK Raja, ka Pak Gubernur. Siap. Jadi tadi pesenna ka abdi, upami Egi teu kersa wae. Maneh nelpon ka Pak Gubernur kayak sambungkeun ke Pak Gubernur nu nyarios gitu. Siap. Iya. Ngajemput. Si Egi nyaho rek dibawa ke barak militer. Aduh, si eta anak uncal. Soalnya mulai gebag-gebug jeung Gejang Tanjung we budak teh kudu disiplin. Mantak Pak Gubernur marentahkeun geus bawa we ka barak militer cenah kamari gitu.
Geus nyahoeun mun dari tas warapan geus di ditu ngadengeun pabeja-beja. Oh, jadi aduh. Jadi pas begitu di Bobodo rek dibawa Pak Gubernur hayang bagi ge bu ke kembung dah nyaho rek dibawa ka barak. Hiji-hijina jalan tapi supaya ieu mah sambungkeun telepon sareng Pak Gubernur Egi. Siap. Mana keur nyetir? Kade hati-hati. Henteu, keur nyetir henteu. Oh, Egi sare. Nah. Nges ulah diudangkeun sare karunya. Egi sok sare di jalan. Eta tong poho sabuk pengamanannya. Sabuk pengamanan tong poho. Eta make sabuk pengaman sarena ulah poho. Egi geus jalan. Geus di jalan Egi ya. Geus rek nepi henteu. Nya sok hati-hati engke di ditu nanya. Sing bager. Geus ditelepon ku bapak geus. Geus ditelepon ku Pak Gubernur geus. Geus. Nya geus sok sarede nya. Hati-hati ke di dituna di barak militerna heeh nya. Ya guys. Sok hati-hati sok saredi we di jalan. Siap. Yo enggak siap. Mantap. Akhirnya Egi mau juga ke barak militer guys. Ya memang harus sama Pak Gubernur, harus sama Pak KDM, sama Kang Dedi. Sama Kang Dedi dia pasti nurut terus. Iya. Kalau sama kita dia masih berani nolak. Kalau sama Kang Dedi nggak bakal berani nolak. Ya mudah-mudahan nanti pulang dari barak militer Egi berubah sikapnya, lebih disiplin jadi dan karakternya lebih terbentuk. Dari saksi nikah kawin gitu. Mana nyebut kawin mainnya jeung cerita teh emang kawin teh kumaha gitu. Al-Quran dibacalah dan diamlah agar kamu mendapatkan keberkahan. Sejenak marilah kita